pileleyan geus dalah di kumaha geus jadi guratan jeung takdir urang tengah jodoh lintang pasrah sumrah sujud anu maha agung. Bisa panggih jeung anjeun kuring geus bagja najan teu laksana kuring miboga bisa nempok anjeun senang milu senang tapi lamun menang perih kuring ge ngarasa sedih. Pikanya lalaki harepeun anjeun ulah inget carita urang katuka memang bener urang teh kedah ngahiji tapi dalah di kumaha duriat geuning papegat kuring ridho tengah jodoh meureut ieu kuduna kuring moal ngahang-hang moal arek ngisi kudi kuriat geuning papegan. Iya weh.